Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan lajenganana carita jawara ti kuburan karangan Keliksa dina bagian anu kaopat sakumaha hanca anu katunda anu kantos dipaju bagian anu katilu hanca poe kamari pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting khususna di lembur Cilawar khususna pisan mah atuka Abah Imung anu harita aya nu ngaroga hala teh alunya. Marihan mah harita teh Pak RT satempat nuju naros kaputrana Abah Imung almarhum nyatana Kajang Manara. Kumaha atuh para pamirsa lajengganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan leunjaran ieu caritana mangga kiwari urang pusirkeun perhatian urang kana jujutan carita nu poe kamari katunda. Kaayaan alam ti peuting di lembur Cilawar khususnya di bubina Abah Imung almarhum. Jangkrik krean di sarada pake malanjeng pada baturna mapaesan kaayaan alam peuting harita. Eukeur mah eukeur lembur teh lembur singkur katurug-turug aya kajadian anu mata krewas. Breh hiji imah anu sederhana loba jalma. Horeng sibana horeng eta teh imahna Bah Imung. Anu harita Bah Imung palastra aya nu ngarogo hala di hareupeun imahna. Malah Bapak RT nanya Kajang Banara tina ngeunaan eta kajadian. Meunang pananya kitu ti Bapak RT satempat Jang Banara harita. Pak RT selesna mah bujang-bujang Pak RT sanes abdi oge kalintang bisa ngaraos kagetna. Margi ieu kajadian teh studi ngadadak pisan Pak RT. Dupi ngawitanana mah kieu waktos abdi nuju ngobrol sareng Abah. Kitu deui sareng pun biang di luar aya nu gagarwaan. Nanging neme sakali mah dugikeun kadua kali mah ku pun bapa teh teu ditemalan. Nya saparantosna 3 kali lajeng ku bapa ditaros ari walarna teh ronda cenah. Atuh engal we ku pun bapa teh disampeurkeun. Nanging nya kitu Pak RT. Eme oge turun kana golodog pun bapa nyebut aduh. Atuh sateras nama ku abdi diboro ari kasapak teh parantos mandi getih Pak RT. Anu kadua dosa nama teh katingali deui. Sakitu ngawitana teh Pak RT. Nepikeun ka kitu nya. Jadi kitu teh sangka tuh aya kajadian anu aneh ari sabab moal mungkin aya ronda kikituan atuh Jang jigana teh eta mah jelema jahat anu ngajual ngaran ronda rupina kana kitu Pak RT. Ai Jang Banara apa kana sorana atawa ngumawin teu Pak RT. Malihat pun Bapak oge teu kenaleun. Jawab Jang Banara beri ngareret kana layon bapana. Komo ari kitu mah atuh. Sabab sanajan kumaha bae oge Jang ari nya mah anu datang teh ronda tang tu sorana mah bakal apa heuh dalam urang mah atuh leucik. Unggal jalma pasti apa, lamun kitu carana mah tangtu aya jalma jahat ti urang jauh. Nu ngahaja ngajorag ka Bah Imung, ngan anu matak bingung cek ieu teh Jang. Naon sababna maranehna beut mergasa ka Bah Imung? Kisok ceuk Pak RT bari jeung ngareret ka hiji lalaki nu aya gigireun Pak RT. Atuh pok anu disebut Mang Iming ngajawab, "Mangga Pak RT. Kanggo ngemutkan hal ieu teh memang rada susah.
Ari sabab kudu terang heula kana lakon anu tisa memehna. Janten ulah heureut ambahan tina perkara kieu mah. Sagala rupi kajantenan dina samemehna kedah dikanyahokeun. Tah kulantaran kitu kanggo ngemutan nu langkung paos, saena mah taroskeun we Kajang Banara naon bae anu kantos kajantenan tadi siang, atanapi kamari atanapi kamari deui. Tak kitu kedadah mah Pak RT. Cek warga didinya nu katelah Mang Iming beri jenetip ke Bapak RT. Ari leungeun nunjuk Kajang Banara. Sadarea arunggut-unggutan tandaning panuju. Tah bener oge pamanggih ilaing ceming. Pipikiran kuring oge rada caang aya masuk atuh terang dongengkeun Jang Banara. Aya kajadian naon deui ti samemehna anu nome teh. Nyaha tuang rama teh kantos mendak musuh atanapi henteu. Datang tos semua burung sasauran ka ujang berenang tawa ngadongengkeun. Laras pisan Pak RT. Kunying. Laras kumaha Jang Banara? Memang aya kajantenan anu matak bingung. Malihan madongeng narada panjang kieu geura ieu Pak RT. Sok Jang dongengkeun. Banara harita keneh saterusna barabat ngadongengkeun pamanggih bapakna. Dina bangsa gelut atawa tarung jeung nini kalingking teh. Malahan masa kurut anu kadengi tibah imung ujang Banara didongengkeun kabeh. Atuh Bapak RT jeung babaturan anak meuni gogodeg. Terus lihereret jiga nu ngarasa kaget. Teuing percaya euin teuing henteu. Ngan anu tetela mah Bapak RT oge meuni unggut-unggutan. Kasakitu anu kalamanku pun Bapak teh Pak RT. Cek Banara mungkas omonganana. Atuh pok ditempas ku Pak RT. Alah, pantes atuh Jang. Jika nama geus moal salah deui anu boga pagawe teh anak buah nini kalingking meureun. Lantaran kuring oge kungsi ngadenge perkara nini kalingking memang jahat. Sarta hiji tokoh persilatan anu geus kahot. Sarta pangabisana geus kacidak pisan luhurna ngan untung keneh we ninggang kabah imung anu geus sarua paham kana ilmu kitu. Galamun ningang kajama samarangan mah sakali neungeul oge ku iteukna leuh moal burung bubuk tah tongong teh. Kitu cek beja nu kungsi katarima ku kuring. Tapi kumaha dicek pamanggih Jang Iming teh Mang Iming he. Akur pisan memang kitu Pak RT pamanggih kuring ge. Tapi rek kumaha pilampaheun urang atuh nah harek mampu ngalawanan mangkeluk anu jiga dini kalingking. Mang Iming meuni kerung. Atuh pok harita Pak RT. Tangtu urang mah moal mampu Ming. Jadi ayeuna mah nya tinggal tarima kana nasib we meureunan. Heuh kumaha atuh da urang mah teh eueuh pangabisa pisan. Sumohon. Iwati kitu ayeuna mah Pak RT. Wayahna we Jang sing sabarnya sing tawakal da puguh manaki oge parantos nasib tuang rama meureunan. Teu tiasa kitu bae Mang Iming. Abdi mah lamun can bisa modaran si kalingking moal tibranya sare, moal betahnya cicing, jeung moal poho najan nepikeun kaliang lahat alias liang kubur ge. Cik paribadasa teh mah rup ku padung rap ku lemah nepikeun ka kaurugan taneuh beureum. Abdi mah moal poho kana katelengasan di kalingking Mang Iming oge Pak RT. Cek Jang Banara beri ngacungkeun peuripna. Manehna geus bener-bener ngagulak amarahna maklum kasebut. Budak ngora mah sok babari panas. Ulah waka kitu Jang. Ngan bisa mastikeun aya kada kitu mah numutkeun nafsu. Nanging sing emut Jang. Ngalawan kanini kalingking mah teu beda jeung bonteng ngalawan kadu atawa jiga pacikreuk ngalawan merak. Maksudnya pacikrak ngalawan merak. Lain bantrak-bantrakeun elmuna nini kalingking mah Jang. Malah tibatan lunas hutang kalakan nyambahan korban geura. Sabab geus kawentar katelengesanana nini kalingking mah. Manusa mah teu aya nu leuwih. Di luhureun jago aya keneh anu jago Pak RT. Malah luhureun bentang oge aya keneh bentang. Nya make kudu sieun ku mangkeluk ku manusa. Atuh tangtu we ari ngalawan gagabah mah. Ari abdi mah moal samarangan Pak RT oge Mang Iming. Moal hayang malas ayeuna-ayeuna. Teu minggu ayeuna nya minggu hareup, teu minggu hareup nya bulan hareup, teu bulan hareup nya taun hareup.
Jeung saterusna nepikeun katutup umur oge kuring mah moal poho Pak RT. Jeung moal cicingeun. Rek terus usaha sate kapolas sangkan bisa maleskan nyeri Pak jeung malas pati kanu geus nya maehan ka Abah. Cek Banara bari jeung ti paparakep ngeupulkeun peuripna. Panon katara burahay jeer beureum tananing amok. Napasna gereng hapranju malah huntuna ge meuni kakerot ngancing. Bapak RT katut anu sejen ngadenge omongan Banara kitu teh eueuh deui anu ngadebat. Sarerea ngan ukur bisa nyaksian barejeng unggut-unggutan. Nya ari kitu ona mantaya halanganana atuh Jang. Ngan emang mah ngan saukur bisa ngaduakeun sangkan pamaksudan ujang laksana. Cek Bapak RT barejeng melong kana layon Mbah Imung. Nya sanggeus kitu mah cep sarerea harita jarempe. Unggal jalma ngan ukur ngumbar sawangan sewang-sewangan. Sanggeus sadalila prung weh ngobrol ngomongkeun perkara sejen. Itung-itung ubar tunduh. Lantaran ari kangaranan kemit mah sok loba gogoda. Kaayaan alam di luar beuki jempling. Sora jangkrik jenggaan ngan ukur kadenge hawar-hawar. Tapi di jero imah Mbah Imung mah tetep we haneuteun lantaran loba anu kemit. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting urang jojo ringkesna bae geus kaliwat we. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan alam isukna isuk-isuk dina mangsa tur tempat anu sarua. Isuk-isuk harita layon Abah Imung di Pulasara sakumaha ilaharna. Jalma-jalma urang lembur celowar harita mah tumplak kabeh daratan. Sarerea milu bela sungkawa kanu kapapatenan ari sabab Mbah Imung mah di lembur celowar teh sasat kokolotna. Nu matak teu mata kaget lamun seug jalma-jalma pada ngadareugdeug pada daratan. Sanggeus sagala tarap ti bring layon Mbah Imung dijarajabkeun ka pajaratan. Alitan anu jajab teh meuni ngalegeudeut. Kaayaan estuning mata ketir pisan. Sadengkeun Jang Banara harita teh milu ngagotong pasaran. Malah mah meuni pangkeulana. Ari Masaro harita teh cicing we di imah. Bari jeung hulang jentur jika nu pondok pangharpan ari sabab. Sasat asa diheulang. Kalengitan ku salaki anu teu karana gering heula. Komo lamun inget kana kaayaanana anu mandi getih mah. Mak Saroh teh sok ngadadak meungpeunan beungeutna bari jeung ngaberi giding. Kasugri para wargi. Teka catur deui kumaha lumangsungna ngubur layon Abah Imung. Ayeuna mah urang kocapkeun dina mangsa alam sorena. Tong geret reang di sarada mapaesan kayaan harita. Jang Banara harita teh keur ngadaweung weh sosoranganan dina golodog urut cilakan anu jadi bapa. Pipikiranana kumalayang ka mana mendi, panu neuteup kanu jauh jika nu jarauh paninengan. Lila kulila pok Banara ngeceuwih ngomong sorangan. Tetela biadab si kurang ajar, awas ya setan. Ulah sambatkan aya lamun aing geus mampu gelut. Atawa taruh mah burung diwejak sia ku aing mah. Si Banara moal cicingeun ti mimiti poe isuk aing arek ngamitian ngulik pangarti nimba pangabisa dina tarung. Piraku batur mah bisa, sedengkeun aing piraku teu bisa. Saela pada ngahakan kejo mah aing moal mundur. Sok sanajan cek Pak RT moal kuat, tapi aing moal mundur. Anak Mbah Imung teh aing kudu sanggup nuju getihna. Bapak aing teh baheula mah kasohor jago. Piraku aing teh bisa nuluykeun dalampahan kolot. Cek Banara kitu nate bari jeung ti paparakep beureupeun Ramona.
Untuna kadenge kekerot tetekan. Dina kayaan kitu amang sa alam khususna mata poe beuki leungit cahayana. Jikana masa kedeung di oge bakal surup. Kelila seleber aya hayam jago ngudag musuhna gapruk diadu hareupeun Banara. Atuh mending arenjag Banara teh. Sang desa dalila Banara sadar jung mehna nangtung terus turun kana taneuh sarta nguringan hayam anu keur diadu. Sewot gapruk hayam jago anu rada badag narajang keok anu hiji deui disada. Tapi can waka nyerah terus ngalawan deui najan awakna leutik anu hiji mah. Gapruk diadu silih pintih silih pacot. Sang desa dalila keok hayam jago anu leutik kekeokan. Terus lumpat tarik pisan. Ari nu rada gede kikiplik terus kongkorongok jiga nu nantang. Ari Banara harita nempo hayam anu diadu di buruan teh rada colho. Lila kulila pok harita tuhnya da geus jelas pisan. Hayam oge anu sifatna sato ari boga kakeuheul mah diadu. Atuh komo aing mah jelema alias manusia piraku aing terek kajadog wae teu daek diadu. Cenah eta si kalingking gagah rongka pedut. Nya make kudu sieun. Sanunya aing bakal jadi jagoan. Tapi ari itu naon anu herang jiga batu ali. Cek Banara beringet tayap lempang ngalauna nyamperkeun kanu gugurilapan. Jika da bae kakolehkeun ku hayam anu tadi gelut alias diadu. Barang geus deukeut gap ku Banara dicokot. Terus diteges-teges tetela batu ali. Warnana teh bodas semu hejo ngan rada aneh. Eta batu ali teh aya gambaran. Gambar leungeun anu keur nyekel itu leng Banara ngahuleng. Panon moloho kada batu ali anu diceklan. Breh kacipta deui dedegan di kalingking anu didongengkeun ku bapana teh Amar. Bikin karengha Banara narik napas panjang pok ngomong sorangan. Alus ya batu ali teh. Tapi naon hartina eta gambar itu keur dicekel. Buah-buah anu sika sebelan murag meureunna. Lamun heueuh teh kitu ieu barang bisa dipake hiji bukti pikeun malurusi durjana anu geus maehan Abah. Rek ditunda sia di imah ku aing. Tapi goreng deh ada ditunda di imah mah rek dibabawa ku aing mah. Sugan mah ya guna jeung mangpaatna. Sabab dina ieu aya gunana oge teu mata berat mah waktu teh mah. Ceuk Banara bari jeung terus eta batu ali teh sok dasupkeun kana sakuna jung Banara. Sama meh ngalengkah torojol indungna nyamperkeun pok harita teh. Hayam anu jago ka mana Ujang? Ngaliwat ka dieu. Aya mah malahan matos diadu bieu teh. Tuh lompatna ka kaler. Da atuh lain ditewak. Apan geus burit ieu teh Ujang mah jeung ngampi jung. Jangan ka ditu. Mangga mah. Tapi can oge dua lengkah kurunyung eta hayam nyamperkeun bari jeung kat-kat kut-kut. Atuh gap ku Banara ditewak. Kabeneran hayam piaraan geus lineuk da geus kacoo. Anu anakan geus ambi acan mah. Sanu anakan mah tinggal anu sasapihan ieu jung. Si jago gerampihkeun itu. Ceuk mak saruh bari jeung terus salukan hayam. Ari Banara teu ngomong deui terus ngaleos bari jeung ngelek hayam ngajugjug kana paranye. Sup hayam diasupkeun. Geus kitu mah mehna oge asup ka jero imah. Mangsa alam nyerelek hanti karasa. Nyaho-nyaho bada magrib we harita teh. Jang Banara diuk di tengah imah dibarengan ku indungna. Sakedapan mah can aya nu ngomong. Sanggeus sadalila pok jang Banara ngamimitian ngajak ngomong ka indungna. Ai mah ari tahlilan supaya kumaha mah? Piraku wayah kieu can aya nu datang apan geus burit ieu teh geus liwat magrib asana mah.
Rek kaliwat isa cenah ujang tapi apan mang lebih ka dieu ngabejaan tadi teh ka emak. Aya kitu rek aya naon? Ili aya naon mah. Teu naon ketang mah eta mah. Kitu we atuh ulah burit teuing maksud teh tapi aya alus nah ketang lantaran poe isukan abdi rek init mah. Tah geus init deui rek ka mana atuh? Sok terapugu ari maneh mah bandara. Ih mak rek nempungan Mas Giman heula mak. Suga jeung sugan aya gunana. Malah lamun perlu mah arek unggal poe isuk-isuk init pas sore balik. Asal kasampak tahlilan we. Kumaha meunang henteu mak? Rek naon ka dituna rek naon? Kudu puguh heula tujuanana atuh. Keheula mah tuh kang ngambek atuh. Ka ieu rek ngabejaan yen buk abah geus maot. Kaduana arek ngamimitian ngulik pangarti mak. Jangan nimba pangabisa. Sadak diajar main po alias silat mak. Sing tekun teh mak ngarah bisa malas pati kadumahan abah. Apaan kok abah oge maneh dicarek? Ulah diajar silat kikituan maneh mah. Bisi matak cilaka ujang ulah sok ulah lulasan gitu Cecet panuju mama. Tuh da mama can naon sing emut atuh mah. Nu matak bapak abah cilaka teh naon sih? Ku kaayaan kasalahan abah keneh ka abdi. Apaan kitu terjadina? Nah makanya lakuin ka bapak maneh ulah gitu pamali kam nunggus eueuh mah. Lain kitu maksud abdi mamanya. Abah teh tetap salah. Coba lamun pangabisana diturunkeun ka abdi abah teh beureunan bisa nulungan abdi teh. Apaan kamari kumaha? Boro-boro bisa nulungan nepo gadi oge geus genggiapeun geumpeur abdi teh. Nu matak diajar silat jadi teh perlu mah. Maksudna nya ngarah bisa ngajaga diri jeung ngabelaan ka kolot ulah kawas kamari. Duh nyeri hate abdi teh mah. Lantaran teu bisa ngabelaan kanu jadi kolot. Nempo abah boborot getih cilakan aya nu ngabinasa teh teu bisa nulungan geuningan jeung teu bisa ngudag si durjana. Lamun bisa silat majigana diobrot ka mana wae ku abdi teh. Nabi ke itu pikiran maneh teh banara. Perkara cilaka jeung kacilakaan mah ujang teu gumantung kana pangabisa silat. Sabab buktina abah apan anjeunna oge keur ngorana mah jawara kahot teh. Tara aya nu wani ngalawan ka si abah mah. Tapi ari geus teu pikir titis tulisna mah najan jago oge tetep geuningan rubuh. Mama. Nya meureun we abah mah tuh da dibongohan atuh mah. Coba lamun satria mah moal burung unggul abah teh. Lantaran matak si kasebelahan ngabongohan oge naon teh geus nyahueun kana kekuatan jeung ilmu abah jadi teu wanian adu hareupan. Apan ceuk abah oge dingasih dini kalingking teh geus apaleun cenah ka abah. Sedangkeun ari abah na mat pancen awuh teh ka dini gelo teh. Tadi dieu mah rupa hiji tanda mak. Yen abah teh geus kasohor mak. Atuh saja batik kitu ceuk bapak RT geuning peuting kamari. Untung ninggang ka abah coba lamun ka jalma sejen. Ditenggel ku iteukna dini kalingking mah matak hancur bobokong jeung babatok mak. Tapi abah mah terubuh ngandung harti abah jago. Geus kuat ngaladenan dini kalingking. Sok sanajan teu unggul oge tetep mereka sub jago abah mah. Tah kitu mah jadi abah mah nya sote eleh meureun we dibongohan. Cek banara jika nu yakin pisan. Malah sabaraha kali jempolna diacung-acungkeun. Atuh ade ngadenge kitu mah. Mak Saruh teh bisa di ngalawan ke anak malah pok ngomong tandaning eleh debat. Nyawa kajon atuh. Tah kitu atuh dorong sing sumanget atuh mah. Nya ari mama da teu ngarti kana urusan nu karitu jang. Baretuk dekung si ku abah ditawaran sangkan mah diajar silat ngeragagah cenah. Tapi hoream mama ada bukti najan teu bisa silat oge salamet dengan eueuh anu ngakalakeun. Eueuh anu ngadek, eueuh anu neungeul. Nah, atuh si abah teh menang kitu ai ka emak geura titah diajar. Emak teh sifatna istri, ai ka anak sorangan sifatna lalaki teh daek. Assalamualaikum. Ai ka hoyong teh masing rido atuh. Da moana naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamak kitu emanya. Atuh sematuh. Harita Mak Saruh ngarelet ka daun panto pedayan uluk salam. Sadengkeun atuh jang banara jiga nu kagok.
keur ngobrol jeung indungna. Nya tungtunan Banara teh jung nangtung berai mukakeun pantosu Pak RT asup dituturkeun ku Mang Iming teh malah aya tatanggana Mang Iming duaan. Atuh sarurea harta kene gugdek dariuk dina samaksa heula nu geus sadia ti tadi kene. Ya geuningan tisen kene jeung Banara. Kabarana batul euy. Cek Bapak RT nu mitihan ngajak ngomong ka Banara. Kituna teh bari jeung rada teret kana samak anu geus ngampar. Teu acan sarumping Pak RT. Da saur Bapak lebih mah bade ngawitanna teh bada Isa, rupina sagedap deui oge sarumping. Cek Banara bari jeung ngarekepkeun sila. Ari indungna Banara harita teh ngareos buruk ka dapur deuk nyadiakeun cai teh. Oh, paingan atuh tisen kene. Tapi da moal ilang daguan Isa malah. Malahan masa geus aya di bumina tadi teh. Emang lebih mah geus aya di imahna. Jeung Pak RT bari jeung jegoh batuk jika nu katisan. Terus hodong Kang Asbak anu rada jauh ti manehna. Batuk ngeureueuh, udud ngeureueuh. Terus dikuceskeun. Kat kuntungna kada eta Asbak. Laras Pak RT malihan mata parantos ka kuping anu tinggareun rupina bae palebe teh kali rancanganna nya. Cek Jang Banara beri ngacungkeun leungeun. Samemeh Pak RT ngomong deui ti luar aya anu uluk salam. Horeng bener we Bapak lebe. Sanggeus dimanggakeun mah kalacat arunggah ka imah. Dituturkeun ka babaturan anak muni rabul. Nya sanggeus kitu mah kelawan telebat catur prung tahlilan di mimitian. Sarerea marilu kelawan husu. Jang Banara oge teu tinggalin. Marehna milu ngaduakeun ka arwah nu jadi bapana. Telila sanggeus tahlilan beres Bapak RT katuduh sejenna marulang. Malah kulantaran geus peutingnya akhirna mah Jang Banara jeung indungna ge dug sarare kalawan tibra. Kasubri para wargi. Urang Jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita panjangna alam peuting teh kacatur. Ayeuna urang kocakeun mangsa alam isukna isuk-isuk. Bangsa alam khususna mata poe geus moncorong ti belah wetan. Jalma-jalma pangisi lembur cilewar geus loba anu liar rek arusaha sakumaha biasana. Manuk-manuk ngabeleger ti isu keneh hayam reang kongkorongo jiga nu patarik-tarik. Estuning mata klar jeung mata kuaas, matak melang pikeun ninggalkeun. Dina kaayaan alam kitu Jang Banara oge geus kaluar ti imahna. Terus mapai-mapai jalan gede maksudna madek tepungan Mas Giman sobat medok bah imung teh nu mangkuk di lembur datar. Papakean meni saged pisan malawah mau bedog sagarupa niru-niru lampah bapana lamun lek liar. Data ge bedog bapana nu dibawa teh. Atuh puguh we eueuh bedana we da puguh Banara mah awakna bang-bang tur sembada. Sanajan umur ngorak keneh oge ari awakna mah tegep. Malah lamun papagih jeung anu teu wawuh teh mah tangtu Banara teh bakal disangka jawara anu umurna ngorak keneh. Keur gagah teh boga wana anu lumayan, malah lamun disebut kasep oge jigana moal nyalahan. Ya ku nikmati alam kebenaran. Ayeuna teh hade poena mudah-mudahan we Mas Giman teh aya di imah. Sing tong liar sia ngarah aing teu puga glampah teu buntu laku sabab lamun tetepung teh rugi. Cek direntes ning Banara. Bari leumpang teh ngeceuwih ngomong sorangan beuki lila beuki anggang beuki lila beuki jauh. Malah lemburna nu katalah cilewar oge geus teu katempo di runggun-runggunokna acan. Barang tepi ka pasawahan terus Jang Banara kilek mengkol ka belah katuhu. Nu saterusna mah nincak ke jalan lempeng terus leumpang mapai-mapai galengan sawah.
capek heula. Heuleut sawatara waktu jang Banara tepi kanu dijugjung. Manehna geus aya di sisi lembur datar. Malah mah terus ngadeukeutan hiji imah. Breh ketinggali aya hiji mojang harita keur sasapu di pakarangan ngoslek sorangan. Sanggeus deukeut pok harita. Ulu jeung enjing ayi cek Banara harita nyanyawana nyebut ayi. Ting nyi mojang teh saluhureun. Tapi da teu loba pikir Banara mah. Pokona mah asa aya basa weh. Ari nyi mojang ngereg sasapuna eureun heula. Terus ngareret ka Banara atuh treup. Dua teuteup Pak Amprok siak beungeut Banara karasa panas tiris. Asa aya setrum anu ngaliwat cenah. Kitu deui eta mojang katara pipina rada euceuy. Tapi pok ngajawab sorana laun pisan ampir-ampiran ti kadenge. Wilujeng enjing bade angkat ka mana selira teh? Sareng bade aya pikir sanaon ka simkuring. Cek eta mojang berijeng luk tungku deui. Teu waniun padu teuteub jeung Banara teh. Ari Banara meunih ngarahuh harita. Nempo anu geulis teh jiga nu uruy. Da katara ti corona lok-lokan neurian ciduh. Sama meh ngajawab kanu nanya kelakah ngagerentas jroning hate. Kabeneran ye teu sangka di lemur datar teh aya kembang anu kakaramangka. Kakadanya ho aing abong taraliar ka lemur ieu. Cek Banara bari ngusap beungeut. Tapi barang arek ngomong beuirna kalah ngageter. Jika nu kasima ari dempon herang mencrang mah. Beda deui jeung yang hareupan jalama telengas kawas anu maehan ka bapana. Kunaon kelakah ngaulang salira teh? Cek eta mojang ngawani-wani maneh nanya deui. Lantaran Banara teu buru-buru ngajawab. Teu nanaon aji bade tumaros manawi kawidian. Banara jika nu gugup sukuna hidang mundur salengkah. Ari nyi mojang kalakah imut estuning mata kuruy. Jika nabae lucu nempo Banara anu salah tingkah. Teu lapok eta nyi mojang harita. Mangga bade tumaros mah da teu kabotan abdi mah. Nuhun ayi. Dupi bumina Mas Giman palih mananya. Cek Banara bari jeung neuteub ka eta mojang. Sedengkeun hatena mah geus ting sereret jajantung ratu tutunggulan. Ari nyi mojang rada ngagebeg. Lantaran tetela Banara teh nanyakeun bapana. Horeng si mana horeng eta nyi mojang teh nyelas maya teh. Anakna Mas Giman anu cikal. Pok nyelas maya harita. Bade ka Pak Giman, ieu caket bumi Pak Giman mah. Cek nyelas maya beri jeung nunjuk ku jempolna ka imah manehna anu teu jauh ti dinya. Da puguh harita teh aya di pakaranganana. Barang dituduhkeun kitu Banara rada ngaranjung. Malah katara dadana naik terus atuh. Tarik nafas panjang pok harita. Oh, atuh nuhun atuh ayi dupi Mas gimana nyonong gitu? Aya di pangkerca biwe gentraan. Cek nyelas maya jiga nu horea merek ngagerobapana teh. Atuh pok Banara harita. Mangga tuh. Cek Banara pondok bari jeung hahahehe teu puguh urus. Kina teh terus lempang lalaunan ngadeuketan kana pantu. Geus kitu pok atuh harita Banara. Assalamualaikum. Cek Banara bari jeung nangtung ajeg. Tapi edah ti jero eueuh nu ngajawab. Atuh pok Banara malikan deui salamna. Assalamualaikum. Anu di jero imah jempe keneh bae. Atuh Banara rada hanjelu sok sieun Mas Giman eueuh pok atuh harita. Assalamualaikum. Cek Banara begitari. Aing nyelas maya barang ngadengen uluk salam lebihkeun ka 3 kali teh mending ngaranjung. Ras inget ka bapana. Tadi teges init ka sawah. Malah bareng jeung indung atuleng nyelas maya ngahuleng. Lantaran bingung pilampaheun. Satadina mah manehna moal ngomongkeun anak Mas Giman. Tapi kulantaran bapana eueuh kapaksa manehna kudu narima mah. Beuh celaka aing teh. Nah aya ku poho-poho teuing. Aya rasaan teh bapak aya kene kapaksa kudu ditarima ku aing merengan. Cekeun tos hate nyelas maya beri coloyong ka pipir imah. Sok nunda sapunyere. Manehna teh ngaret di ka Banara lah kagedikeun buru ka dapur sanggeus tepi terus asup tina panto dapur. Sadengkeun Banara mah harita teh kacidang ngrasa hanjeluna.
Lantaran Mas Giman eueuh di imahna atuh pok ngagerentas jeroning hate. Cilaka aing lamun teu bae. Kudu kumahanya mangkading aya ubar panon di dieu teh. Lamun Mas Giman eueuh mah tanggu aing kudu balik deui bari bawa hate anu bagegel. Tapi sugan we pribumi teh kadadak aya. Cek urang cobaan sakali deui lantaran cek Nyi Mojang nu tadi ge Mas Giman mah aya di imahna. Cek Banara berjeng terus narik napas panjang. Geus kitu mah pok harita. Assalamualaikum. Banara meuni taik pisan. Di jero imah pok aya nu ngajawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nyi Mojang di jero imah lantaran harita teh jelas maya geus aya di jero. Anu ngahaja datang rek mukakeun panto. Gepeg Banara ngaranjung sabab nu malam teh sorana asa wawu. Pok ngagerendeng jeroning hate. Alhamdulillah aya geuning ayeuna mah ieu meuni. Moal tulus balik aing meureun ieu. Cek Banara beri melong kana daun panto. Tilila klotrak bray panto muka. Lola anu kaluar. Horeng nu tadi sasapu teh nyatana nyelas maya. Samemeh Banara sadar tina kagetna pok nyelas maya ngomong beri rengkuh tanda ding hormat. Mangga kelabot atuh Kang. Cek nyelas maya bere celina euceuy. Lantaran ngerasa era pedah tadi geus kumaha nyebut akang. Da pugu bingung atuh piraku aya kudu nyebut bapak mah. Lantaran Banara ngorak keneh. Barang ditita asup Banara muni giat pok harita. Unjuk sumangga Nyai, pan engkang mah bade kalebet. Atur punten ya, pun engkang teu kumaha wantun. Cek Banara beri alangah lengeh kelacat unggah. Sang geus aya di jero gek diuk tina kursi kitu deui nyelas maya harita teh geus diuk. Sang geus pahulang-hulang sakedeung pok Banara harita. Apunten Neng, pun engkang teu bade tumaros dupi bumina Mas Giman teh. Leres di dieu kitu atanapi sanes. Banara atuh mencrong ka nyelas maya. Atuh puguh nyelas maya meuni samarampa di pelong ku Banara teh. Malah luk tungkul jika nu era. Tapi lila kuliah pok ngajawab bangun laun pisan. Apa di dia bumina Kang? Bapak gimana? Oh di dieu atuh nuhun atuh Neng. Ari manawi teh panjang keneh waktosna. Urang cekap kitu ka dieu heula nya. Insyaallah enjing dina mangsa tul acara nu sarua oge frekuensi nu sarua. Urang Bandung di bagian anu kalimana. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosan mangga ulu jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.